Saha anu mabok tanpa inuman bos? Saha Naon mabok tanpa inuman? Mabok jabatan, mabok kakawasaan, mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, mabok kadudukan kaituna ngaruksakeun ngadoreksakeun rahayat negara jadi katalangsara denge anjing ku sia. dengdek negara ge Dengdek negara teh. bener Tong dikeprokan da lain japati anjing aing. Sia. Ayo orang ini coy. ayo Itu syahada dari degan tuh. Kadang kada ieu batur ini teh. Heeh. sahada dari degan ke siana lain gitu Gampang teh. Eta alah Soloyo. Halo bro. Iya tepan nepi ka beureum kitu sia teh. urahai gitu pan Aya naon ieu teh bos? Dunungan urang ini awana bos. Kana gara amarta urang mau layang jamu sekali musyada. Mau? Yo. deh Bos, buak paok teh bos doraka demi Allah bos. neraka teh agama ge haram. Haram. Cek agama oge doraka bos. Ulah buak paok bos. ditemenangkeun Sia teh ngomong bener tapi omongan tapi eta sia sungut nepi ke bau gitu sia teh. Hah? Paham deuleu. tapi bener Sia teh nginum. Ya udah teu nginum mah haus bos. Oh bener kan. Hal lain maksud teh minuman-minuman keras. Nya keras tingali bos tuh keras bos tuh belah-belah keras berarti. Oh bener. bener lah Sia teh ngerakeun beleguk. Babaturan. Nah bos kadang dicek dia. Hah? Sia teh ngerakeun lembur sia. Kotoran daerah sorangan. Ku negara dilarang ku agama diharamkeun dar nyekek botol bari jeung aya dina publik. Nyontohan teu balik. Natanya oh aing jeger Sinang Sari. Hah? Baladna Pak Ulis. era ku Pak Haji Ayub atuh Terus lamun di dinya jeger Sinang Sari aing kudu bilang uwo gitu. Eueuh bos eueuh. Eueuh keur si eta mah teu di Orai kawat macok nu gelo. artina. Sowat gitu loh. Najan didinya jangkung gede moal ditarajian ku aing anjing neuleuh wae wah tarik ya Tarik anu mabok mah hese. tengeunah aing bos ku enung ku bapa awan nu nyare ka aing mabok nah da maot duana oge bos demi Allah bos aing mah pahatulalis Aing anu kabebas kitu atuh. aing mah bos yatim piatu bos Piatu. yatim piatu teh yatim piatu mah teu boga indung bapa aya yatim piano aya yatim piano mah teu boga grup elektron demi Allah bos Ada de acin. sorry atuh anjing da ngabodor aing teh nah sia teh nepi ka maksa hayang disieung-ceurikeun Kan dapet-dapetkeun mana yang nu matak bos aing kieu teh bos tong ngaganggu bos Nah, aku naon teh? patir oh lain sia teh mah doraka belaguk kitu peta deh dicontohan ku barudak eta teh sarua jeung sarasa hiji trik penjajah pikeun ngajajah negara urang carana teh budak borat dicekok heula ku minuman keras Hancur. geus beunang mentalna kakara diala sia teh Generasi penerus teh hancur. generasi penerus teh bakal hancur Benang moral tuh. bakal awut-awutan regenerasi maneh teh Rusak moralna. ah nah da tegablek mobil bos ngomongkeun garasi aja kita masih teh oh beda deui bos Mobil mau teh mabok. sorry bos da aing teu kontrol demi Allah Aku bos mabok atuh. Nya. heureunan kitu petan teh kelakon kitu teh ha Ngaruksak awak ongkong gitu. ngaruksak awak Ngeringan pikir eta teh. bos uing datang ka dieu lain hayang ngadengikeun dakwah demi Allah bos dakwah itu ieu kalakuar sia we cing balek bos
Masuk kemungkinan mabok. aing mah leuheung mabok sote aya cukang lantaran minuman keras aya nu leuwih parah tibatan aing bos. Naon? Saha anu mabok tanpa inuman bos? Saha. Naon mabok tanpa inuman? Mabok jabatan, mabok kakawasaan, mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, mabok kadudukan kaituna ngaruksakeun ngadoreksakeun rahayat nagara jadi katalangsara denge anjing ku sia. Dengdek negara ge. Dengdek nagara teh. Bener, bener, bener. Tong dikeprokan da lain japati anjing aing teh. Sia. Mangga batur mah. Sedek nya teten. Batur mah atoh, batur mah ngadukung ke sia. Ngadukung. Teu kudu ngadukung lah aing gagal wae nyalon RW teu mah aing. Ampun. Da mabok wae beneran atuh. Demi Allah bos. Nu matak aing kieu teh da lain unggal poe aing mah demi Allah kakara aing mah bos kieu teh. Awahing ko pusing. Kakara aing mah bok kieu mah da baheula mah aing mah kieu bos. Salat lain ku gentong demi Allah bos. Sakieu mah saeutik. Nah, si goreng patut. Kamana we omonganna teh? Abang nu mabok Pikacuaeun batur sia mah. Rangah teh nangkep gentong. Demi Allah bos. Kumatak bos tong curak carek aing teh keur sedih bos. Aduh, frustasi sih nama tuh. Sedih kumaha aing teh keur galau bos. Atuh galau mah wadah cai. Teu hayang seuri demi Allah bos aing. Tong ngamodor hareupeun jojon lah. Aing. Oh. Eta teh keur galon eta mah bos. Galon mah keur nyukur. Astagfirullah bos. Cek aing keur teu hayang seuri meuni mamaksa sia teh bos. Paksakeun. Tong maksakeun kitu sia teh. Hayang dibajakeun ka patutun goblok. Kurang ajar sia teh. Patutun. Kurang ajar. Demi Allah pola aing keur sedih pikir ku si obos aing 7 tahun bobogohan minggu kamari pabogo dikawin batur mah. Oh, paingan atuh. Paingan. Sedih hati ini bos. Frustasi ke Kabogo. Sedih. Kayak bola Kabogo. Repa, kenapa kau tinggalin boy Repa? Paingan mabok le. Anjir, awena Repa dulu. Untung tergantung diri gitu. Nepi ka kitu lain Repa sia membeureun repot. Bos demi Allah teu hayang seuri demi Allah bos aing mah. Pikir ku si obos sia anu teh nyeri hati. Pikir bos. So ya habibi ya habibi ya nurain. Aduh. Anjir islami euy aing mabok teu make islami sia teh. Dakwah beleguk. Naon kitu hatina cing. Naon eh. Heuh bukan nama Islam bukan nama dakwah gitu teh. Tuh da sia mah kitu. Ya habibi ya nurain kekasihku seperti cahaya bola mata. Eta kupintar. Sia tong kapatok ku bahasa anjing sia teh. Dome bahasa Arab ujug-ujug dakwah dengekeun heula hartina tanyakeun ka Bapak Ustad Ayub tuh. Pak Ustad punten abdi mabok Pak Ustad. Tapi kontrol demi Allah Pak Ustad abdi. Terus ke Pokona mah gitu bos. Pak Haji Ayu. Pikir nu mata kurang ngarek ka Bapak Hajat. Bapak Hajat naon? Pangaresa Bapak Enda Setia miwah Ibu Eti Rusnaini. Deuh aya naon. Nikahkeun putrina Neng Heni Agustina ka Jainuddin. Hiburan bos demi Allah dangdut bos. Urang jogging bos, ajojing. Opo ora eman Sulaiman. Mana we karep otakna teh. Itu bos ngabang berangkeun hate. Abang lu mabok udah gitu lu mabok. Naon da pangarsa Bapak Enda mamiwah Ibu Hajat mah da lain nanggap dangdut. Naon wayang golek? Nu balik bos. Heuh.
anjing Naon gani? gagal atuh bos Gagal kumaha gagal. hanas mabok tarik aing orang teh wayang golek Nya. anjay kampungan aing mah Nama kejeng kampung. Ortodok. hanas aing mabok tarik kurunyung datang itu wayang golek cek dalang teh iya syaur ngira piraku aing kudu joget kitu bos teu mungkin bos nepi kakek do cek sinet bismillah ngawitan manggung yo digoyang kuningan digoyang piraku bos teu mungkin bos aing mah sedih repa cing sabar Hajat ya. bapak hajatnya cep nuhun bapak hajat mudah-mudahan cing kagentosan anu langkung-langkung bapak hajat Amin. Bisa. ngan hanya karena teh make amplop segala lah Nah, mun make amplop kumaha? make amplop teka tempo gede leutikna demi Allah syukurkeun kitu teh Sakitu oge. sakitu oge nganuhunkeun eta teh paleuwih Maleuwih teh kenalan. Rizki. heureuy bosna mah dianggap teuing sia mah pan aing mah mabok bos Oh bener kata anu mabok. itu bos ngumatak aing mah bos demi Allah bos sedih bos cing sabar geus sabar mah teh baheula oge bos Geus di baheula ge. marokana kumaha demi Allah bos aing rek puisi heuh sok atuh ngabangbrangkeun ka hate anu nyeri puisinya puisi naon nya piraku we puisi Agustusan mah bos atuh puisi hate aing bos Oh bener teh. puisinya eta puisinya puisi lalu lintas teu hayang seuri demi Allah bos aing si ieu mah nakar teuing nya memaksa hayang seuri batu Kita seri batur aduh. dengekeun bos ketika aku tikudawat dalam kenestapaan ini Deh tiku dawet. mau najik tikudawat maing bos lah hatiku sareusek nenjo aku yang kucel dan tak terurus aku ngadele sosok kamu muncuguk dan teterekelan dalam kegelapan ini naon najik teterekelan maing dan kamu pun bertanya boy Deh si boy. kamu gak kumaha onam kan yaji Buat campur aduk. sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan kamu pun bertanya boy saat kamu butuh aku gupayan aja aku akan titerojol untukmu aku sampai gogodeg geleng-geleng kepala gitu maing kok bisa sosokmu itu pupihan terus di kepalaku ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini Mencukup. berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan tapi takdir berkata lain kamu malah bersama dirinya seorang tukang dagang hayam warna-warni yang biasa mangkal di SD terdekat ya eleh ku tukang hayam siapa hati gua hancur repa why kenapa kamu PHP-in gua demi mami papi dan tukang awuk di seberang sana gue gak mau nenjok banget lo yang hinyai itu sudah cukup sudah aku tersesat dalam labirin cinta aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman Sapunyere Sindang Sari 27 Desember 2018 boy bersaksi alus anjing tong make gogok atuh siana menikah mana karep demi Allah bos nu matak aing hayang dangdutan teh hayang mental lagu bos Hayang senang. hayang lagu ST12 bos
Nah loba-loba ting hiji oge tegablek STD nya si eta mah memaksa ka aingna Entah seri. sugan hayang seuri da eueuh bos sok masih we itu cintaku padamu tak besar seperti dulu yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah sayangku padamu tak besar seperti dulu yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli darah tinggi alah kan dicampur-campur gitu eta lagu teh demi Allah bos lah pokoknya mah hayang ngabang berangkeun heula aing demi Allah Doh, Cing. eta teh minuman naon teh deuleu atuh Cap naon, Cing? ciu murahan nyir Intisari. cipas mahal teuing bos Vodka. mention teu nyaho Antasari. topi miring anu jejeg kita gablek bos naon atuh Cing. tikotok bos manya tikotok mabok tikotokna masa eutik tapi deuleu oplosanana bos Eta. naon dioplos jeung naon jeung ciki nini Pai. pahang demi Allah bos Ari jeung ini ampun abong nu mabok mabok. buka heula bos ku urang anjir ngabudah kieu mana ngabudah api-apina tuh anjing sete menit drama saeutik atuh sia mah teu bisa dibawa duit ieu dengan duit oh hampura ditapal selah aing mah tuh Apa salah di rombongan? atuh gaul jeung rombongan di satu Siapa salah? anjir ngabudah euy budah naon bos apa cek sia sia mah mabok bos kan teh tonggaw jeung jelema mabok mabok sia mah anjing sia mabok beleguk anas diaminan waing mana karap wae si goreng patutah Masalah di mabok ngatu dah. itu saha itu ka dieu Rada jeding-jeding. paneuri pisan datang ka di mawa trompet nepi ka ngangiung ngahiung dia Ketos. mau kata saya deh Budak geus kitu. kabina teh ya teh anjing awalnya karep wae si odak teh delekat teuing ke batut di situ muntah tadi anjing Rada gereget kayaknya mah. aya ka eureun ka dieu Susu. iya
karasa. Rasa enak. Oh. Luna Maya. Oh. Yeah. Teruskeun. Yeah. Yeah. Ayah. Aduh. Tuluikeun. Yeah, hayang dibayar sabaraha ku aing? 2.000. Mung 2000. 10.000. Aduh koplok cenah. Ngelutikan meureun. Heeh. Ngerti. Ai maneh saha ngaran teh? Ustaz Ayub. Lain. Ya Pak Ustaz Ayub mata. Saha teh? Guru Acim. Aduh nyusirikeun ka aing. Si goreng patut. Halus. Nepi ka kitu. Ieu teh saha teh? Dari don. Ricky. Oh lain. Bisa? Parnas. Pak Ulis. Bide-bide. Otong amat goblok kan situ biasa we. Naon bide? Oh, Siti. Oh, sina. Si anjing pengen tengah pagi dengan ada wewe sia mah. Kata seuri sada incuing. Di mana maneh? Lur Agung. Lain. Sinang Sari. Lain. Brebes. Cing balik goblok cenah. Kayam sih teh. Mami teh. Lebak wangi. Baok. Lain cenah. Ciwaru. Beulah. Tasik. Kelu. Cing ku lagu ngarakak panggil. Ci kulagu sugan aya. Oh aya. Bisa. Yo. Aya. Halo. Oh, Jakarta. Sudah si anjing deh. Siapa lagu siapa anjing ah? Ayo ini. Waduh, baling-baling bambu tuh. Ketuluyan we naik ka luhur. Bawa angin. Nepi ka kitu sia teh geus we jual. Ayo.